Luluhur urang tetela kacida ngajenan kana cai, nepi ka kecapci wancahan tina cai, dijadikeun ngaran lembur nu kiwari jadi ciri nu mandiri tur luhung ajena. Eta tangtu henteu leupas tina latar tukang nu aya patalina rejeung lalakon ngeunaan sumber cai nu aya di sabudeureun lembur. Bisa oge boga maksud sejen nu moal bisa kakore dina waktu nu sakedeung. Hartina perlu panalungtikan ahli sajarah. Contona wae ngaran Desa Cipondok di wewengkon Kecamatan Cibingbin. Asal muasalna tina kecap cai jeung mondok. Cai di dieu lain ngandung harti ukuran cai anu pondok, tapi ngandung harti cai meuting atawa cai mondok. Cai mondok atawa cai meuting hiji kajadian alatan nguapna cai dina tangkal pangaruh hawa tiis nepi ka jadi ngaran hiji lembur nu disebut Desa Cipondok. Desa Cipondok teh kaereh wewengkon Kecamatan Cibingbin nu beunang disebutkeun salah sahiji desa nu aya di tapel wates Kabupaten Kuningan, Jawa Barat jeung Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Lamun dijugjug ti puseur kota Kabupaten Kuningan mah anggangna teh kurang leuwih 53 km. Ieu desa nu jumlah cacah jiwana kurang leuwih 4.000 jiwa, beulah kaler patapel wates jeung Desa Sukaharja, beulah kulon jeung Desa Ciangir, beulah kidul Desa Pananggapan, Kabupaten Banjarharja, Jawa Tengah, jeung beulah wetan Desa Ciwindu, Jawa Tengah. Wilayah Desa Cipondok legana kurang leuwih 1.400 genep hektar. Ngawengku lahan darat 72 hektar, lahan sawah 300 hektar, pakarangan 28 hektar, leuweung 788 hektar, jeung lahan liana 216,447 hektar. Cai mondok atawa cai meuting hiji kejadian alatan nguapna cai dina tangkal pangaruh hawa tiis nepi ka kecap cai mondok jadi ngaran Cipondok. Cipondok mangrupakeun daerah nu dilingkung ku sababaraha gunung jeung leuweung nu rembet kakayon jeung hawa tiis nu henteu nutup kamungkinan aya kajadian nguapna cai dina tatangkal.